Perigel anak. Saha eta ayai tadi lewat Gimana? tadi itu. Oh, gelis amat ya budak. Ayo tuturkeun bae yuk gimana yuk. Ayo. Tuturkeun yuk. Eta payai mantap amat kuburan melehoy gitu. Astagfirullahaladzim. Dong jebur ucing ya. Astagfirullahaladzim, milukeun candreng sesat ieu mah kayana. Itulah payai geus sih wayahna ieu mah. Dia orang hayang menang jodoh ya. Parigel pisan tuh Heeh. Astagfirullahaladzim, ini baik pondok kayaknya sunyi amat ya. Temuri. Masya Allah. Selamat datang, masih ingat katanya, boleh katanya. Rukun Islam teh ya. Coba mudah-mudahan masih ingat lah. Rukun Islam eta aya 5. Nuka hiji syahadat dibaca, tekad isun Allah Maha Esa, lan tekad Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah. Nuka 2 salat fardu 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nuka 3 nyeri huntu. Astagfirullahaladzim. Nyeri huntu. Nuka 3 bayar zakat fitrah. Yen kang sugih bayar zakat harta. Suci jiwa kelawan bersih raga, tolak balak lan jauh bahaya, amin. Anu opat nuka opat nanya poho orang ya Allah. Nuka opat lakoni puasa bulan Ramadan 30 poe. Senin Kemis bagus lakonana, teangana nu berkat. Berkat golatana derajat minul ya amin. Kalima ini pokoknya. Kalima nuka 5 mangkat munggah haji. Mangkat munggah haji mah. Poho amat ya. Kaengem lah, bismillah. Mudah-mudahan masih nuka 5. Gandeng amat di jelema. Lu jelema edan. Ih, nenaonan kita ini ya gandengan kampung bae ya. Nau ge jelema edan ge. Kaping 5 tadi munggah hajinya. Heeh. Alhamdulillah apa berarti pobe lah kan. Apa yai? Kayak biaya. Eta bae ompong teh mun. Heeh. Di mana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mang Naon Im? di mana? Antar ini yang ngintip. Ngintip di Ngintip mana? ke Mang Desa. Tah. Aya. Ceng. Jai aing mah ngajejekeun aceng tadi cenah nyari jodoh. Yang bangsa tadi kan yai nu ngajakan. Yang saya urang yang ikut.
aya naon. Tadi yai ngajejekeun santri yai. Heeh. Sampai-sampai yai ge Hilap. hilap ngopiluan. Jadi ini teh si budak parigel bahenol eta. Ayo Allah, kayak tersadar ya pada ya bisa. Pelang-pelang awang-awang pelang-pelang ngewewing plok bisa nape wajib ana wasai ana segala ana wagalala anak wajib kalau wakakolu watemblek mung pait. Demelan sadar ulah ngomong gitu. Jadi kumaha tadi kumaha. Sanu bahenol di mana? Aya kembang desa. Aya Ustaz. Yai. Urang obe urang mangara urang tadi. Wajar yai mah karena sorangan geus ngelanglang. Iya. Di Urang heubeuh di Batam ditu, Mang. Eta geus aya meureun 3 tahun, 3 poe. Urang lebih urang ti ditu heubeuh modok urang. Sekitaran 3 poena urang. Blok naon tahu. Beneran. Jadi kembang desa tadi dia aya emang aya. Aya di dia. Mang desa tah? Aya. Iya iya. Diintip manehna. Aya tah. Heeh. Jeung urang tadi ngintipna. Aneh-aneh ngajak gitu. hayang nanya ya yai. Benang naon di itu pesantren di Batam. Alhamdulillah be yai ditu ge urang teh mondok tah segala-gala kecantol ya yang ngubaran ya alhamdulillah urang di tah. Tapi heranna tah urang tah ari nyolong kotok ke masih urang mah tah ampura ieu. Ih. Sok aneh sih mah. Teu jauh kana kotok tah hayang bae kotok tah. Ih, boga baturan yai teu bener bae ya. Geus mondok ge ampun urang mah. Itu. Arek ieu kan keur ngubaran teh. Coba bae ubaran aing ya. Amun bisa mah dia. Nyeri awak aing. Diana kunaon? Nyeri awak. Teh ya nyari awak bisa, ngubaran kesurupan bisa, sangkal putung bisa. Coba aing ge nyeri awak ya. Iya tuh boleh. Coba geran. Nyeri awak aing iga aing ya. Aya be bebaturan. Asal teu ngeunani awak ieu dah nama aya nu musian. Bener tadi Pak Yai. Ya ini ya. ya mah cerup nelekeun bae urang anu insyaallah mudah-mudahan. Mun di dieu yang dia. Gayaan koringnya. Dong aya di dieu penyakitnya. Tah dia nyawan. Kurat ujung kutil. Bener teh. Eta ieu ieu anu nyin awak nyeri ieu kutil. Si mah dia Iya bener kutil. Kalen. Ih, tanyakeun ka Nyai. Nyai bener Nyai. Lain-lain bener lain. Tah, Gunung eta. gunung mah leutik. Coba Yai dicek kali huluna ya sarua ting bool. Tah, bagus. Mas mudah-mudahan lah. Cakal putung ya deh dong Pak Yai. Tah kan dengan ieu nah. Tah, ieu tah. Iya, hayang nanya. Ya, bekas di mana ya? Di Tah. jempol ieu baheula kan orang main debus. Lokasi. Iya biasanya tak bisa kisah ya. Yuk. Tung ngawang-ngawang, odok pinggir kali, buntung kepalang, beres sama sekali. Ah kan? Lurus. Lurus deh. Nah, Bisanya ya. Mungkin saya tinggalkan ya. ya Allah mudah-mudahan kemun aya nu kurang dana tah. Tadi itu laporan Kekurangan dana kumaha? kurang dana bisa aya naon kan urang kurang dana ya. Laporan ka urang, kayak urang nu ngomong. Minta duit. Saya tinggalkan terberes udah ngeblok ya. Tinggalkan bae. Sampura ya yainya. Oke. Ampur ieu mah, ampur nya canggernya. Ya. Yai mah geus hareun ngadeuleut cagerna bae ge. Cager Ya. urang cager Cager, Sinting ya. kira disinting ya. Itu orang mau bilang, insyaallah. Ya. Balik Makasih ya. pondok cabul. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yai, kurang mah rada heran kena sitain kita. Bisa ngubaran jelema kuari mah. Gagah kitu orangnya. Hebat kuari. Ih, Tom, lain hebat ya Tom mah. Ya nyawa kiai mah di pesantren teh ngaji, baca kitab. Nyawa kiai mah gitu eta. Heeh Pak Yai, kedoang nama. Budak eta teh lain ieu, lain mondok kedong.
jadi tukang urut itu nage. Zaman mondok mah maca kitab, ngaji. Eta mah kedoangna. Ih, tak nyambung he si Tain mah. Kedoangna mah cuman nage ngomong tadi malingan kotok cenah. Hayu seuri urang, Pak Yai. Dipikir baik ku dia Tom, jika karak balik ge. Langsung ngaku-ngaku kanas yai, jaya ya ten melak. Sampai main ngeluarkan dalil na kanas nain. Jente endah eta ku kitu mah si budak eta. Boga-boga muran ge di dituna. Lain mah santren eta budak. Yai, jatuh pantes ge eta si Tain eta. Mondok henteu eta kedoang nama. Masa balik di pondok jadi tukang urut kan terpantesnya kan. Biasanya yai mah di pondok eta ngaji. Eta lah biasa lagi Ayah. Iya, pusing amat yo pasien nungurut ya. Pusing tadi nangguan dulu. Pokok. Duh, naik latihan. Kasih ngopi, naik latihan. Ayang gerakan awak ya. Coba. Naon ke dia? Keur nyoba ilmu kanuragan. Edan. Ai dari yai ngelunyaknya. Itu nyau kudu ngendong teh ya. Tain ampun, tain ampun. Ampun. Bener-bener ngelunyak sih. Gerak. Mana ya dawai katang? Wrestling mana ya? Ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana. Ya Rabbi bil Ayai, ayai. Anon Cang, Si kuari si Tain parah. kunaon Edan kuari mah. dan kunaon Ceng sampai lelumpatan gitu si Tain. Kunaon si Tain? Eta Yai tadi orang lewat ge. Di baledo ku manehna janeu manehna sesilatan pepencaan. Urang diledakan baik urang kayak urang jelema edan. Udah urang manehna sampai labu urang di dinya tadi. Ayo Tom, orang tong lah rempan yuk. Naon ge sesat meureun teh jelema nya. Meureun ayo, tong. Ayo, Bubaran. Ayo, tong bulan. Bubaran tak? Ya si, Apa? hampir. Ya. Sini hampir yuk. Yuk. Sok weng. Jadi dari mana? Rumah ya. Dari rumah. Oh, Kok itu giginya kompong? habis tempe. Habis ya, Kak, sama Pak Yai. Mana si Taina? Eta tah Ije cager jeung bikang mah. atuh bikang dagen teu cager Yai. Ai. Cocok berarti. Saru-saruan eta teh Isi orang tong yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Sama. Yo. Giginya ompong. Coba giginya mana nih? Gua. Nyalu tak kayak si Tain dia. Makin ka dieu ngaranan Yai ompong segala. Sedang nama tuaras ya pikiran aja. Parah geus.
Dong nama. Ini sih orang raja. Ayo guys engke. Aja baik. Ini kenapa mela-mela ini nah? Ya, kayak inilah. Pakai apa? Ya. Pakai arang. Oh kan, Buat apa ge? ini putih. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Bibir. Oh, bibir. Kasih bibir kasih. Ngasih arang. Enggak. Arang bukan arang tah? Bukan. Oh, kirain mah arang. Bukan, Iya. Kirain mah arang gitu. Ini bibirnya merah-merah ini pakai apa? Bibir. Kayak bibir. Bukan cat. Bukan. Oh, gue kira cat. Oh. Iya. Kayak kurang di tadi di dia. Sudah Itu dianggapnya kan ya. Kok ada parah. Sesonoan. Betul mah. Guys, yang penting Yai mengedoakan cager budak. Ampun ya. Sama baturan urang baheula eta yai. Ih, dengan sejarah nanya. Naon boy tanya? Sik. Enggak terima gua dibilang edan. Lunjak nih. Lama-lama gua sengso nanti nih orangnya nih. Ay, lunjak. Ya, gitu. Mau semua. Iya bener ya, Mak. Gelok ya, Mak. Waras sembarangan hari ngomong. Masa kita dikasihin jelok? Enggak. Lo kan? Enggak. Bangun. Ayo. Sini lo. Sini. Tangan bangun. Bangun, jangan kentut. Ah, iya. Ah, cang. Ah, ya, ngejeblak ya. Oh, Aduh. rasakan tadi tain, ya karak segitu baik ngejeblak dia ku ai. Ayo guys maju. Terjadi dubaran tah? Terus, ayo. Terjadi dubaran. Balik ke kobong. Eta yai si tain mau kenu naon tah? Yes, mau naon? Jeung ngalunjak eta jeung Yai. Ngetes ilmu. Ya karak kitu bae heuh. Dijeblakeun ku Yai. Oh, no.